jujur lengi kita teh dihaluk sieu. Isukan maneh moal kieu, ning teh komo geus amiong. Baru digoreng kadut. Sarenang kuman ke lah juga odong-odong. Sok ajaran, sok ibu-ibu tuh disita percaya bu. Upami ibu nuju hamil 8 bulan, hek bobo nang kuban, dan tepupuh kan. Pamajikan teh kalau kumpul-kumpulkan. Asli nameng gak beuteung antel kana kasur tarang jeung suku ngangkang, jadi teu saiman. Maka julaut. Kabadung we suku ku salaki damu terus jiga gangsing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araya ieu teh. Nini aya. Parawan. Aki-aki. Rana. Duda aya. Nu mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha'a maradatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bi muradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, adibu auladakum ala salasihi salim, hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Al-hadis amma ba'du. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Jamaah ibu-ibu bapak-bapak sesuai dengan moto Banjarsari Banjaransari berseri. Ibu teu ngahulang wae. Ari Banjaransari berseri mah berarti ibu-ibu nu keur ngaji kudu loba sedekah lain sunah. Masuk atuh seserian. Hormatan simkuring kersana pengatur acara penertib wanci. Wabil khusus Al-Mukarram sesepuh pondok pesantren nu aya di desa Banjaransari Kampung Suka. Ieu neng santri di mana? Hah? Asy'ariyah. Garelis. Yos baru dug oge. Tidak tadi gagara wae. Jangan menyerah, jangan patah semangat. Kita jadi santrian meskipun di pesantren budug. Da sesepuh pesantren oge ning Pak Kiai, Bu Haji oge tiasa kieu teh ladang budug. Matak ayeuna mah seueur Ustad Bunga. Budug. Saya kata baca dia nyebut budug kan.
buduk oge da barorok cek pokoknya buduk barokah geus kubu buduk teh atuh beuring ya buduk barokah. Allahumma shalli wa barik alaihi sallallahu Nabi Muhammad. Doakeun para kiai, para ulama, para ajengan nu aya di Banjaran Sari di Kampung Sukamulya. Nu garadu pasantren mudah-mudahan sing sarehat paranjang yuswana. Ibu kunaon jiga nu keheul ka kiai? Abdi ngaduakeun kiai teh meuni teu diaminan. Sok di Sukamulya ibu di Banjaran Sari pamit teu aya kiai bade kasaha urang naroskeun ilmu agama. Sedangkan ibu ditampi sholat ku Allah diterima ibadah aku Allah. Lamun ibadahna disarengan ku ilmu moal datang lamun teu disuprih nyupri ilmu ngaranna ngaji. Dina ngaji aya nu ngawurupna aya nu ngajarkeunna saha para kiai. Keum di Sukamulya muntos daya kiai makana aminan abdi ngadua nyuhunkeun ka Gusti Allah panjangkeun yuswana para kiai. Amin. Daripada kiai ngantunkeun ti payun mawios Pak RW we heula. Aya Pak RW? Aya. Pak RT aya? Aya. Dumana Pak RT na? Jalmi sanes Pak RT teh. Cobi atuh Pak RT ari jalmi mah ka dieu ka payun penampakan diri. Da ari RT mah kedah ka ciri paminuju ngaji teh. Dan utara ka ciri mah juring. Jadi lamun Pak RT ngajina teu ka ciri berarti RT teh nyumput. Ya Allah ya Rabbi, eta ka RT nyumput juring. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayeuna Ibu Presiden Jokowi tacan sehat jadi presiden. Sudah banyak orang yang ingin mencalonkan menjadi presiden. Bapak Gubernur, Bapak Ridwan Kamil tacan sehat jadi jabatan gubernur. Nah, sudah banyak orang yang antri ingin menjadi gubernur. Cobi lamun di Sukamulya, kiai nangantunkeun sanggupeun teu salaki ibu jadi kiai. Bu, sanggupeun moal. Makana ieu putra putri ibu sawai ibu nu gaduh murang kali di pasantren, sawai bapak nu gaduh putrana ayeuna kersa mondok ngaji di pasantren. Ieu murang kali di payunan abdi neng santria insyaallah nanti satu saat akan menjadi estafet perjuangannya para kiai. Amin. Isukan neng bakal jadi ustad jadi ustadah. Amin. Makana ibu kudu bangga lamun putra di pasantren. Ah cenah moal di pasantrenkeun. Da jadi kiai teh sok balangsak cek saha. Tuh tingali Pak Ustad Pak Kiai mun mah ingkang rai kori ti kancana sarungna GBHS. Beda jeung RT gajah duduk. Beda kiai mah tara usaha. Di mana sarungna BHS pamere tinu maoteun. Mata dia di mah kamari ini aya Ustad. Di pasian sarung BHS kudu maot. Da berjamaah subuh teh jadi ngajungjuigan. Matak di panganaran mah seueur kiai jujur. Eta kaki hai sok nyebut juri. Kasih mah ieu ya. Pokona mah sing mah ieu nyebut juri ka kiai kudu dicek. Cekelan aku dicekek mopa. Cekelan cenah daek ngaji. Allahumma shalli wa barik alaihi sallallahu ala Nabi Muhammad. Neng tong diilikan bae keresek atuh. Sini mah hayu dulu aku yuk. Diilikan, dibuka di dahar neng. Ya buka tuh dah eta teh pamasian ti baparian ti nu hajat. Sok tuangan eta teh neng dahar. Da nu penting mah ngaji mah da. Daek gimit. Dahar we. Masih nih makan dahar wae. Geus satu neng lah wajib mah ceramahna mualami lah. Nu peryogi mah singkat, padat, melekat, tong hilap engke uih nyandak. Ilmu berkat bagus aya eta. Kumaha geus santri teh kana dahar wae. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Nabi Muhammad. Yang saya hormati wabil khusus Saibul Hajat Saibul Walimah. Paparian beserta Ibu saha? Ibu Nopi yang berbahagia panganten hitan anu bade di hitan Ananda Bilal Agena Supriyadin
Masya Allah. Ya tasakur walimatul hitan bersama Aah Nurul Muhibah. Ngan kaliwat tungtungna lengkap kuduna make SA. Seueur huis. Atawa SAG sarjana alam gaib. Udah pada tebinga ieu Mang Riyad teh dina sepanduk aya foto abdi teh teu bunga ieu da henteu. Da parian teh moal hajat deui, moal menang deui abdi. Tua buang ke dipulung ku si ibu itu sepanduk teh dipake moe pare. Alhamdulillah. Aduh nuhun ya tukang salon sanes. Mohon nu tadi kopiah. Doakeun ya tukang salon sing ka surga ning. Mudah-mudahan ka surgana ge jeung salonna. Batur-batur nu haladira udah barungah ya tukang salon mah meuni susah. Atuh tong ngirakeun. Tong mirikeun. Batur barungah ieu susah. Kunaon susah teu kabeuli kopiah-kopiah. Asa ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah, lanjut ya teh. Teraskeun neng. Wios dugikeun ka jam 12. Sepakat heula wios dugikeun ka jam 12. Siap tepikeun ka subuh. Kebanggaan buat bapak kepala desa Pakuwu, ibu-ibu di dieu mah siap ngaji tepikeun ka subuh. Berarti ibu-ibuna ahli ngabohong lah. Ngaji kumaha tiga daeknya tepikeun ka subuh. Sholawat heula. Sholatullah sorana kaluarkeun ala toha rasulillah. Sholatullah mullah ala yasin habibillah. Semangat sholawat, sakali mau sholawat ibu bakal dipasihan 10 rahmat. Pembuat ke amin da acan macan lagi man insya Allah sakali deui pokokna mah sholawat semarak suasana ibu amih betah ku sholawat neng insya Allah nu jomblo akan datang jodoh dengan tepat. Tidak mungkin salah alamat kalau kita selalu membaca sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kupingkeun nu tiasa tungtungna turutan. Lamun ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek sing tarik komo bari tibera bisi dirawuh ku kelong. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah semangat ala yasin habibillah. Hirup loba nyeri sepatu sing tarik ce nyeri hate. Hirup loba nyeri hate komo lamun teu kabagi PL tokal seuri bantuan cetungkeun wungkul. Hirup loba nyeri hate komo lamun teu kabagi PL nu disalahkeun Bapak RT majar maneh goreng hate. Sholatullah salamullah sadayana ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Salawe eta 25 mobil sedan cekna hejo awewe zaman ayeuna bisa dan teu bisa hejo. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin
kolot beki ngaco mung salat salatullah salamullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah. Dua deui wios ibu. Semakin banyak membaca sholawat, semakin banyak rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Aya kutuman aya simet manigaling ningal kutu di ceoneng. Ari beungeut meuni glowing ngan hanjakal huntuna koneng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terakhir panganinankeun ku sadayana siap? Bapak hajat sareng ibu hajat mugi-mugi ditambih barokah putrana soleh solehah ibadahna istiqomah salatullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik sallu ala nabi Muhammad. Sanes itu ibu punten bapak-bapak nu dipalihata ieu sanu palih dia harirup henteu. Abi mah bingung sudah disebut hirup da teu nyarora. Disebut ceng-celengan da usih. Ya ibu ari salaki kirang gairah teh eta teh kedah dipasihan vitamin. Upami dipasihan vitamin loyo wae wayahna ku bojona kedah sering dipasihan sumanga susu. Monya salaki di nu loba batur ngagentel. Ngagenel. Sumanga cek kana susu wae budak-budak. Masalah Bapak Rika lanjut, Ibu lanjut. Pesah Bapak Rian sareng Ibu Nopi. Ya, Ibu Nopi. Terus dina wengi ieu ngahajang ngempelkeun urang Sukamulya tatangga kadang wargi nu aya di desa Banjaran Sari. Tapi punten ieu tos biasa ibi di Sukamulya upami balik ceramah di hareup karena dibere cai. Tos biasa alodok. Tujuanana Bapak Rian sareng Ibu Nopi ngempelkeun sadayana warga tatangga baraya. Sanes kupeda sedunia sareng harta. Ieu jalan ge geuning ibu meuni di saungan sagala. Nu dipalar nu utamina neda doa ti kadang warga ti wargi sadayana supados ieu putra nu bade dihitan Cep Bilal Agena Supriyadin janten putra anu soleh. Kahoyongna kitu. Ngan ieu ibu nu dipalih dieu sareng nu dihandap nu dibelah dia ya bapak. Neng santri ka dieu ieu teh ridho henteu? Ridho. Dipaksa ku bapak hajat? Ibu ka dia diburuhan ku Ibu Nopi? Dipasihan duit ku bapak kuwu? Jujur ibu dipaksa henteu? Kapaksa? Tapi kabeh oge maksakeun. Betul? Da biasa sok aya pangaosan rutinan oge di Sukamulya sok aya rutinan bae. Marhabaan sok aya. Sholawatan. Yasinan. Sok aya ibu tahlilan. Mun aya nu maraot sok tarahlil. Atuh bisa nu maraot. Oh tarahlil. Kira aku nu maraot tarahlil. Aliran seskat berarti. Nu maraot tarahlil lain hirup arudun. Sanes mak ieu mah tina tadi da error bae. Kak ieu nyebut jurib.
buduk nu maot ya tarah lieu Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad. Da pasti bapak-bapak oge akang-akang aki-aki sok angkat kana pangaosan rutinan mung benten ayeuna pangaosan di Mangria dina nalika walimatul tampilan abah kunaon menikah cida beda biasana eta abah nu cinoko parinan tutur abah kana pangaosan rutinan mah sok nganggo sarung kali-kali geuning ayeuna mah abah ka Mangrian ka dieu bade ningali mubaligo geulis di Pangandaran eta abah meuni make celana panjang bari badag teuing di talian kurapia ibu-ibu nagara raun nini pararodis angkat karena pangaosan rutinan biasana sok make sarung jeung samping kari-kari geuning ayeuna mah ka dieu ka Mangrian eta gaya meniningkah make celana legging teringatkeun bitis geus digasuling tinggal tulang kurang daging akhirna si Nini dikoet ku anak kucing dikoet ku anak kucing sepatu bantuan neng teu ngulang we dikoet ku anak kucing eta Nini make sallallahu alaihi Muhammad digarelis neng ieu santri pengertian mau jilbab abu kan keur ngoprek HP ge makanya kamari maca keur pengajian abdi aslina aya nu maot keur ngoprek HP udah disumputkeun ayeuna mah HP hei neng yang jilbab abu gelis cantik siga ulat bulu dapat salam dari ayah ibu tamat kuliah jadi menantu akhirnya kasih emak ya hei emak mudas terbiru hidungnya seksi gak goreng tahu bojo akang nu anak tilu mun seri koneng tara nyikat huntu neng berubah tuh dawak nih suka tengok kieu wae atuh ibu Nopi gaduh 2 putra hiji istri 2 pamegat nu bade dihitan nuhun Bu berarti teteh Nopi sudah mengalami 2 kali melahirkan. Neng jangan sombong dengan kecantikan. Kalau neng nu garis tong sombong ku gelis satu saat wajahmu yang gelis tidak akan gelis lagi. Tuh aak nu kaset isukan moal kaset tukang salon dia moal kaset isukan mah kasap. Bu, sok mak sarage mak ayeuna beki sepuh, beki kaset, beki kasap. Beki kasap. Neng tingali neng ayeuna mah meuli garulis aduh gaya ditilik ti gijur leungit diteuteut dihaluk sieu. Isukan mah neng moal kieu, neng teh komo geus amiong. Baru digoreng kadut. Sarenang kuman ke lah juga odong-odong. Sok berajaran, sok ibu-ibu tuh disini percaya Bu. Upami ibu nuju hamil 8 bulan, hek bobo nang kuman, tetep pupuh kan. Pamajikan teh kalau kumpul-kumpulkan. Asli neng gak beuteung antel kana kasur tarang jeung suku ngangkang jadi teu saiman. Mata julaut. Kabadung geus suku ku salaki damu terus jiga gangsing. Matak boga salaki teh ya neng punten. Di ayeuna diwarosan ku baji mah ulah ningali kaset neng, ulah ningali ganteng. Jangan melihat kekayaan, jangan melihat harta benda, tapi yang dilihat kesetiaan, perhatian. Ayeuna neng betah. Isukan mah geus rumah tangga teruskeun ka teh Nopi, teruskeun ka emak-emak. Mak punten geus rumah tangga teh emak teh komo geus gaduh putra, ngurangan kariweuh, ngamahan kariweuh mah. Jujur tuh mumpung aya para tersangka sok cuy. Jeung geus karoga budak ecet rumah tangga teh ngamahan kacape, ngurangan kacape. Ngamahan kacape. Udah tinggal salaki na mengepluk ke bududak ka beban. Teu apa pamajikan mah bapak capek. Punten neng isukan mak neng terus rumah tangga akan merasakan bagaimana capeknya rumah tangga kalau betek Nopi 2 kali melahirkan, 2 kali pernah menahan kesakitan.
sing jujur we pokok aya para tersangka. Kan ibu mah korban nyeri henteu. Bapak pernah mengalami sakit da ibadah sakit oge, ibu ngalahirkeun nyerikeun bae da ibadah. Bapak ketika waktu dihitan kalau becek Bilal besok akan merasakan sakitnya bagaimana dihitan. Sebagian anggota tubuh nak dikeret ku benda tajam, diajarkan berdarah-darah, tapi wios da ibadah. Ibu nyeri ngalahirkan punten Pak, abdi saya sebagai ngabandingkan nyeri na ibu jeung bapak, lamun dibandingkan nyeri na ngalahirkan istri jeung bapak waktu dihitan tidak sebanding sakit keneh istri ketika melahirkan. Mata kudu sing nyararaan bapak ka pamajikan. Sok gerabu geus lahir budak ke alam dunia, Bu. Ibu. Aya ieu teh? Aya. Ada ya? Aya. Ibu aya? Aya. Bu aya? Bu aya. Abah punten Bah. 4 hal Bah nu teu bisa dipigawe ku lalaki ngan ukur ku awe. Hiji men. Sok aya laki nu men? Aya teu? Salaki aja pernah men teu? Pernah men ceret. 2 nu teu bisa dipigawe ku lalaki hamil. Bapak Rian sekalipun awakna gagah, postur tubuhnya bagus, tapi dibanding genjeng teknopi ternyata gagah keneh teknopi, kuat keneh teknopi, sekuat-kuatna Bapak Rian, segagah-gagahna salaki ibu. Punten Pak, bapak moal bisa hamil. Pernah salaki aja hamil? Pernah ngahamilan? Pernah salaki aja reuneuh? Pernah ngareuneuhan? Peuting ngareuneuhan Pak. Paparian kan ukur ngareuneuhan wungkul ngahamilan wungkul teknopi nu hamilna teknopi nu reuneuhna. 3 wanita bisa ngalahir pameget moal bisa ngalahirkeun setia paparian ka ibu nopi terus pecah ketuban ku paparian teknopi dicanak ka bidan teu dibawa ka rumah makan. Datang ka bidan teh cenah sok teknopi naik kana ranya nyamuhun ku bidan da kana kenteng mah luhur teuing. Tarik napas, nya pasti da tarik tamang mah Agustusan. Tujunkeun tarian setia ka teknopi milu ngeujeun punten Bapak. Sanajan Bapak gagah, sanajan Bapak kuat milu ngeujeun babantu ka pamajikan nu keur ngeujeun rek ka juru moal matak ngaluarkeun budak koneng nu aya. Tapi punten Bapak ye gagahna awewe boro-boro hamil 8 bulan, boro-boro ayeuna hamil salami 8 sasi, kuatna awewe gagahna awewe, awakna pegang, awakna garing, awakna ipis, pegang hirup deui. Tapi bisa hamil mawa gunung 2 ge kuat bisaeun awewe. Naon gunung 2 teh Neng? Sok sing tarik atuh Neng, naon bekas teh Neng bisi setruk. Ya daripada di nanti korong ngagenok naon gunung 2 teh Neng? Neng. Sok Neng ayeuna diimpen-impen teh. Isukan maneh geus gaduh budak tuh geulis ka teh ge. Kudu ka era di loba batur buria lo. Kapan nu kaopat ieu Neng? Lalaki moal bisa nyusuan. Saha sok nyusuan budak teh Bu? Awewe. Neng ayeuna tukeun ngariung si teh ge kocek budak ceurik daya ka isin buria loljot. Da ka anaknya salaki ge bobokan. Ngan meureun aya waktuna eta mah mun teu penting budak bobokan tuluy jempling bapak na milu kocek ngademet ceurik. Pasti kocekna ngobrol meureun. Hadieu bapak tong bobokan ganeng sampeurkeun we. Rasa belah deui nganggur kok. Sok paras maneh jeung budak. Da orok jabri bobokan tengah peuting kocok. Bisa kan ngageuleungkeun tatangga. Nusa bolahku budak, nusa bolahku bapak tapi kalau susu teh offset. Ari putangna luhureun dada susuna anak pen bujal. Masya Allah, sakitna ibu Nopi merasakan melahirkan anak yang pertama. Teu aya kakapok, teu aya kanyeri. Naon sababna? Ternyata bapak bahagialah seorang laki-laki, bahagialah seorang suami kalau seandainya tidak ada keajaiban ti Allah nu diturunkeun nu dipasikeun ka bojo bapak, pasti bubututan pamajikan bapak teh moal bisa dipake deui.